Lah kumaha sia? Cing sia ka aing ket. Gara-gara sia da. Cih, nu ka aing. Pan heuh gara-gara sia. Gara-gara sia ket. Terosokna deui. Isal. Isal. Ini sia kumaha goblok. Ini parah nih. Lebih oge aing euy di kebun durian Sang Hyang Bedil. Ini para anas kieu euy. Itu siga si Isal euy. Sal, masih kenaon kayak di dieu? Nah aya maneh ka dieu, Cup? Ieu aing kiluan festival akhir tahun tadi kebun durian Sang Hyang Bedil. Oh, Sal, mana kiluan festival akhir tahun? Ya heueuh atuh. Aing teh atuh. Siga popolontongan Isal. Siga nu boga duit ket. Ya jelas atuh. Duit mah loba aing mah. Oh, mana ke loba duit, Sal? Ya heueuh atuh, Cup. Ayo hutang aing, nu cepet gocap. Kumaha ket? Dia aya loba duit mah bayar tuh. Gua ketang, Cup. Aing teh boga duit pisan puguh ieu teh. Eueuh, aing ka digaek ningali hungkul. Siga nu heueuh sia ket popolontongan iluan festival. Ayo bayar ka aing eueuh. Ayo, Cup ka ditu heula nya ningali. Si kunyuk karena bayar hutang mah hese, nginjemna we babari. Ayo bayarna hese. Anjay. Aduh, aing ieu. Hati. Nih teh hirup teh mulai perubahan gitu, we jadi tukang rongsok. Aduh. Ih, berat euy. Tak nyeri di wae. Kunaon mana, Cup? Aduh, ieu Sal ya aing manggul rongsok anjing mini berat pisan kieu aduh. Sia mah dibantuan moal ka aing. Sal, geuning sia bager ket. Heuh sok atuh Sal bantuan aing manggulkeun ya. Ya heueuh atuh aing pada karunya we. Ka maneh ya bawa ka maneh ya. Ka ditu tuh Sal. Hah? Ka ditu. Ka mana? Ka ditu Sal. Ka dieu. Heeh. Aing di bawah itu. Wah. Ucup. Kira-kira. Asa anu poho ieu teh euy. Anjing, rongsok aing dicolong ku Sal. Rongsok aing kemana ke Sal? Cuma nyolong sok aing ket. Sia ket kalah mau motor aing. Ku aing dibantuan kalah mau motor sia mah. Mahal kene motor aing jeung rongsok ieu ge. Nya mah kena rongsok aing Sal. Aing mah perjuangan ge berat ket, manggul ge berat. Sok panggul motor aing beratan mana jeung rongsok sia? Beratan rongsok aing ket. Sok ajaran panggul. Panggul we ku sia Isal. Eueuh gawe aing mah manggul motor sia ket. Ajek sia cenah beratan kene rongsok. Ji, ini sia kalah ngelek ket. Sangelek kumaha aja sia yang naon jeung aing. Rongsok aing ka mana keuna ket? Di ditu tuh ku aing disimpen. Nah ku sia disimpen atulin bawa ket. Aing motor aing naon dibawa? Pangku mah rongsok aing ku sia dibawa ket. Kalau ka dicolong. Pan aing teh mantuan sia ucup sia berat di dieu ku aing dipanggul dibantuan ka ditu. Jijinya sia mah kitu Isal. Bugus sia ket nyolong rongsok aing. Sia goblok-goblok teh. Aya naon? Aya naon? Bantuan ka kolek maling motor deui we. Tah eta teh nyolong rongsok aing. Aya naon? Tenang. Era nyolong rongsok. Sabar. Sia ket nyolong rongsok aing. Aing bantuan. Aya naon eta aya naon heup tenang. Geus, cup, gandeng si heula. Sal, maneh gandeng sal. Era ieu teh sia teh babaturan, era damai sia teh era. Damai ngerakeun. Geus ka di siana. Sok. Ngerakeun pisan damai. Sok sini hampura aing mah sasalaman ngerakeun. Lah, embung aing ngomongana mah rongsok aing dicolong. Babaturan sia teh era sal damai sal. Sok damai. Sok damai era sia teh. Damai. Sama tulungan teh kalau mau meling motor kunyuk teh. Sal siang geus ulah petik sia sal. Damai sok, damai. Era sia teh babaturan. Tah, geus atuh sal hampura. Tah, gitu. Ki sal santai. Terus rongsok aing di mana Sal? Tuh di ditu tuh. Aya atuh bawa ke da aing teu apal. Oh iya betul. Tah, gitu sia teh damai era ke. Pana kitu mah raga tempona. Pan babaturan na teh nya. Liur si ucup mah. Balik yuk. Yuk. Kemana yuk? Madang. Gas, sabar siap. Tanggung si aing bawa ket. Bawa. Ih. Lah kumaha sia? Cing sia ka aing ket. Gara-gara sia da. Cih, nu ka aing. Pan heuh gara-gara sia. Gara-gara sia ket. Motor aing dulu itu sia kunyuk teh. Terosokna dulu itu. Isal. Isal. Ini sia kumaha goblok. Kumaha motor aing tuh kayak kumaha sia teh. Rongsok aing tuh Isal kumaha itu Isal.
Hiji salah kumaha sia maka dialungkeun ket. Geus kunyuk teh hiji sama tah aing moro motor sia manggu rongsok ku ti handap. Bisa bawa rongsok aing ket ulah. Aku mah sia mah. Mamane we lah. Ah, sama isa aku mah ayo ket. Goblok ai si Isa. Duh, meni lumayan gini, banyak. Banyak. Mending nggak ada duit ini teh. Jeung tahun baruan, piraku kudu ngejual suluhnya. Rongsok. Si Ucu. Rongsok. Cup, rongsok ka dieu. Ayo rongsok teh. Aya, Cup. Mana atuh teh rongsokna? Aya lah loba 10 kilo. Kira-kira sabaraha mun 10 kilo? Ayo rongsokna naonnya teh? Tembaga, Cup, ieu mah mahal. Oh, tembaga teh. Berarti ieu mah euy 200.000-an teh. Wah, ini gede euy. Tapi teh kudu duit heula, Cup, 200.000 mah. Tuh teh, teu bisa kitu atuh teh. Kan ada barang, ada uang teh. Ih, geus ganti ayeuna mah. Ada uang, ada barang. Heuda kawe mati bisa nolak. Ya tuh teh. Bagaimana barangna teh? Barangna teh aya di Bos Nova, tuh di ditu. Cih, sugan teh di si teteh. Ih, bener Jung ka ditu we. Ingatnya teh. Nya. Bos, mana rongsok teh? Rongsok naon mana Ucup? Jih, macan adi obos teh loba rongsok. Tadi tuh si teteh di ditu. Teteh saha ari mana ari Ucup? Keur mah aing mah teu gablek rongsok. Jih, aing mah tawang apa, Bos? Coba urang geus merean 200.000 bieu duitna. Di si ari kunaon minta tanggung jawab ke aing, nyalakeun ke aing. Ah, mau aing mah teu tanggung jawab. Gantian 200.000. Nya teang ka si tetehna. Kunaon aing jadi nu ngagantian ieu teh kumaha sana? Mau aing mah. Lah, di. Gantian. Aing kumaha atuh ieu? Oh, gantian 200.000. Ih, goblok. Kunaon aing nu jadi mayar ieu mana Ucup? Aing keur hulang-hulang jadi ketepuhan 200.000 teu pugu-pugu. Ku aing di kilo si teteh lamun amprok ku aing dirongsokeun. Maaf ya Kevin, aku lebih memilih dia. Setega itu kamu kepadaku Rukmini. Itu aki-aki. Kamu nggak ngeluh Rukmini. Dia itu lebih pejat dari aku Rukmini. Maaf ya, tapi bagiku dia bagaikan Arjuna. Tolong siapa ngeluh? Itu aki-aki. Aki-aki sini. Aduh siap ya. Kamu kasar banget jadi cowok. Ya kan gua aing mah. Kenapa dia sayang? Rukmini, tungkul. Aki-aki, siap, tungkul. Tah, dulu ku siap banget Rukmini. Dulu cantik kadeketan. Astagfirullahaladzim. Kevin,